Bismillahirrahmanirrahim. Yonan. Wal fi'lu lan utawi juj kalam fi'il iku yurapu den kanyahokeun bikod kalawan lapad kod wasini lan pingdone sin wasaupa lan ping telune saupa wataitani sisakinati lan ping pate tak tanis kang mati. Wal pilu ari juj kalam fi'il eta yuropu dikanyahokeun bikod kahiji kulapad kod wasini jeung kusin ya amang wasaupa sareng lapad saupa watai tanisis sakinati jeung tak tanis anu pae. Kiwari musonib dek ngaguar tina perkawis fi'il anu eta fi'il teh ngabogaan ciri. Ari ciri dina naon bae perkara eta teu meunang dibuang. Al alamat la tuhdab. Ciri mah teu meunang dibuang. Sabab lamun eueuh ciri ke bakal siga si ayu ting-ting. Ku sabab alamat palsu akhirna katipu ya non laguna teh Setiap orang pasti punya ciri, salah satunya ngaran. Coba mun maneh teu boga ngaran, cek nu nyalukan teh, "Hei manusia." Ngalieu kabeh. Cacak aya nu sangaran wae, kadang-kadang saliru. Pasangan lain. Didinya. Ya. Bari dicas merenang gitu sudah. Ladi tutup sih, iya ngajerit jauhan detik, jauhan ke tukang. So kali itu. Tes, apa? Letikan lah. Tes, tik deui. Tes, can. Tes, Nah, gitu. Di dia nu disebutkeun fiil ngagaduhan ciri nyaeta aya opat ciri fiil teh. Kamari ciri isim sabaraha hiji cenah sur? Isim tilu. Cirina teh tilu. Opat. Opat. Naon wae cenah? Den. Tihang. Naon cenah? 10 teman.
reman ku Bima. Oh iya, opat. Hiji ciri isim teh naon? Opat. Kadua, Tanwin. tilu, Alif lam. kaopat, Dan opat. kalima. Eta kosam. Pancek Ibnu Malik mah genep cenah. Naon tambahna teh? Genep. Balik sama. Ya, mana Kumunada jeung musnad ilaih. Nah kitu. Ya. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asol. Kitu cenah mata ge apalkeun jelu atuh. bikang. Da ieu mah pakeun lain rarangken ya. Pakeun kudu apal. Mun maneh bisa timu kana ilmu nahwu insyaallah bakal timu maca kitab anu bukan naon? Kitab gunul. Ya gitu. Yes. Kiwari fiil di dieu ngagaduhan opat ciri. Kahiji nu disebutkeun kod harfiah. Harap kod ya. Ieu kod tiasa asup kana fiil madi, tiasa oge kana fiil mudore. Kanan kiri oke ya, sing ingat. Upami kana fiil madi ngagaduhan makna tilu. Hiji kod bi makna litahqiq, artina nyata ya. Contoh qad qoma zaidun. Qad qoma nyata geus nangtung saha Zaidun ki Zaid. Sok dihartian ku para kiai mah temen-temen geus nangtung. Hartina sanyata nah nyata geus nangtung. Sa Zaidun ki Zaid. Nu nangtung teh saha? Umar Zaid. Ya, Zaid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sajaba tiku qad litahqiq teh didinya dibere lam deui nu manana sarua yakti temen-temen pasti geus aya gitu. Lakum ke maraneh kabeh fi Rasulillah di Kanjeng Rasulullah teh uswatun hasanah. Contoh tuladan anu sae. Tuh ya. Qad qoma Zaidun. Ye lamun dina fiil madi, maknana litahqiq nyata. Nu kadua litakrib, hartina deukeut. Contoh maneh sabada adan tuluy qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maksudna di dieu qad qamat sakedeung deui diadegeun naon as-sholatu salat. Artina deukeut ya, leuwih kana mana eukeur itu ya, eudek ngadegeun salat. Qad hartina litakrib, qomat fi'il madi geus nangtung. Jadi mana sakedeung deui ditangtungkeun naon as-sholatu salat kitu pertinana.
Katilu maknana qad teh litaklil dina fi'il madi teh artina sakedik. Contoh al adat qad hukimat ari adat eta teman-teman osok ngajadikeun hukum. Tina kailaharan osok ngajadikeun mana katang tuan. Contoh lamun nangtukeun qaryah, nangtukeun tempat, nangtukeun wilayah, lamun ku uruf mah ku bahasa, ku adat gitu. Contoh Karang Tengah teh timimiti cigag nepikeun ka eta tah nepikeun ka desa, ka Balong Gede itu asupna Karang Tengah. Padahal ecek formal nama di Cigag itu asup ka RW 11 ya. Di dia Karang Tengah nya ge sa RW hiji pan RT na sabaraha hiji. Itu ya. Bahkan seperti di payuneun di dinya tah poliklinik, gor ya. Tah timimiti Balong Pak Haji Dindin nepikeun ka dinya tah karena lupa Haji Atri gitu. Eta teh cek urup mah Karang Tengah, cek kailaharan, cek kebiasaan. Bade ka mana? Ka Haji Atri di mana? Di Karang Tengah. Bade ka Dokter Elis di mana? Di Karang Tengah. Jarang antara kadang nyebutkeun di Cilageni. Gor nu di mana cenah? Nu di Karang Tengah. Bener? Nah, eta cek mana? Bahasa ecek babasaan ecek kailaharan al adat qad hukimat. Nu saterusna ieu qad teh upami kana fi'il mudhari ngagaduhan mana tilu oge. Sami litahqiq nu kahijina nyata saperti qad ya'lamullah teman-teman geus nan bakal nguningan insyaallah Gusti Allah. Qad ya'lamu nyata Allah bakal uninga gitu. Nu kadua litaklil artina saeutik. Ieu nu lebih populer di mana qad asup kana fi'il mudhari teh yufidu taklil ya. Di mana qad asup kana fi'il mudhari sok mere makna saeutik. Artina kadang qad yujwadu al bakhilu saeutik pisan terkadangan ngadak-ngadak barahan jalma anu kopet. Tapi anu loba nama qad asup kana fi'il mudhari teh litaksir deui nomor katiluna. Artina loba oge. Contoh qad yujwadu al karimu ya. Teman-teman loba pisan anu barahan al karimu anu mulia gitu ya. Tanapi mun dibahasakeun mah kabiasaanana anu barahan mah eta nu mulia. Atanapi nu mulia mah eta anu barahan. Saeutik pisan nu kopet jadi ngadak-ngadak barahan. Itu. Eta engke tingali dina syiakul kalamna siga kumaha. Maksud syiakul kalam teh naon isarah maksud tina eta bahasa. Eta ciri fi'il lamun ku qad. Tiasa kana fi'il madi, tiasa kana fi'il mudhari. Fi'il madi cirina kana fi'il madi ngagaduhan mana tilu. Hiji litahqiq, kadua litakrib, katilu litaklil. Nu kadua kana fi'il mudhari qad teh hiji litahqiq, kadua litaklil, katilu litaksir.
sing apal ke keur ngahartian teh maneh teh kitu mun teu apal kieu anana ke ngahartian teh sayang-hayang we kumaha cek sirah maneh kitu rarasaan bener padahal cantang tuh dina benerna ge kur kabeneran lain bener cek ilmu. Hiji kukod ciri fiil teh nu kadua kusin litanpis ya sin tanpis ieu khusus kana fiil mudore sin litanpis ngagaduhan makna hiji nyata litakrib contoh litakrib artina deket saya ti zamanun ala mati nuntos ti payun besok teko hartina sakedeung deui di zaman Kangjeng Nabi bahasana saya ti ayeuna mah komo di akhir zamanna leuwih edan ya mun merkosa baheula mah nini ayeuna mah budak leutiknya ciptanya merkosa nini nini naon purianeunana diperkosa baheula eta mah ayeuna mah budak ontot leho diperkosa baheula mah pur awewe deui diperkosa teh nama lala dek dan kumaha kade ta maneh ya geus kamari dina kabair pan dosa ngaliwet teh siga kumaha ya sarua jeung jinah sarua jeung ngajinahan inung sorangan 60 kali ngentod kana naon liang tukang teh tah itu dek lalaki dek awewe ya kade duraka gede teh meunang ya eueuh awewe aya lala eueuh awewe eueuh lalaki manusia aya sarua kade nya ngarah henteu kitu maneh sing rajin puasa cek Rasul ya ma'syaras sabab hei pemuda gitu manis tato amingkumul ba'ah mun ma anjeun kawasa kana mas kawin biaya hidup biaya nikah maka pek anjeun wayata jauh wajraka kawin oman lam yastati ari rumasa can kuat mah palahi bis siap maka wayahna we maneh teh kudu loba puasa nah sabana painahu lahu wija ku saum teh eta bisa mecahkeun syahwat maneh keur puasa pan lungse nya tah budak leutik ge sarua lungseun itu sehingga henteu ngumbar nafsu amarah dinya nya teu ngumbar syahwat itu puasa we coba meunang jaran salamet tina dosa gitu. Yes. Dua tah kusin. Contohna saya di zamanun ala mati. Mun ti halaman nu dibahas teh mayabgo minal Quran illa ismu. Tepati-pati tetep Quran di muka bumi kecuali ukur nan tepati-pati tetep Islam ya mayabgo minal Islam illa ismu kecuali ukur ngaranna KTP-na mah muslim ari kalakuanana lem mung panikapirkeun mah ngakuna muslim maka engke teh ka surga asupna teh KTP we wungkul jelema mah dibalangkeun kana neraka naudzubillahi min dzalik gitu udah muslim jeung mah tuh KTP-na oge tah jadi asupna teh ka surga teh KTP-na we wungkul gitu.
Nu kadua mayab kok minal Quran ila rosmu tanapi ila dar suh ceksa rawi tepati-pati tetap Quran di muka bumi ukur tulisan nana Quran nama rupa-rupa nu khot Usmani nu Yamani ya segala jenis mah gitu cetakan teh di imah buat kanumpuk eta Quran nepi ka bulukan datara dibaca eta mah era we bisi kaunggahan semah bisi majar ngaku muslim teu boga padahal teu baukeun kana Quran teh da resep kene maca Quran tibatan maca kitu Quran mah panan tidak ketinggalan informasi teh nya nu teu perlu dibaca ge dibaca iklan nu moal kabeuli atawa nu teu butuh anggar dibaca gitu ya gitu atawa mana resep keneh maca SMS Facebookan Facebook naon deui BBM daripada ayeuna maca daripada ngapalkeun mah mending keneh maca nu kitu bari ukur pabasaanna teh nya guna jeung manfaat gitu kudu manyangkeun banyak we ngalobakeun banyak nu katilu mayab kok minal masjid ila amiru tepati-pati tetep masjid di muka bumi kecuali eta masjid teh ukur bangunan paeuleuleuh eusina paeuweuh gitu ya gede masjid nama ngan eusina saeutik gitu eta teh ciri akhir zaman cek Rasul saya ti zaman bakal datang hiji zaman ala ummati ka umat kami geus kabuktian eta teh poe namanya gitu aya deui dina hadis Bukhari mah mana cirina akhir zaman teh wa yatatawaluna fil bunyan paluhur-luhur bangunan gitu anu disayangkeun teh di urang mah nu luhur bangunan nu hade nu agreng teh lain nu umat Islam deui tapi nu kafir nu non muslim sok maneh jalan-jalan ka Jakarta nu aya di pinggir jalan bangunan anu menjulang non mencakar langit eta rata-rata nu non muslim gitu tuluy maneh teh jalan-jalan deui ka pinggiran ka pinggir-pinggir kali rumah kumuh eta rata-rata nu saha umat Islam di mana tuh muslimna teh ari muslim teh isim fa'il subjek gitu kuduna urang mah mun dina ilmu kudu pangluhurna mun dina jabatan kudu pangluhurna mun dina amal kudu hadena gitu lain urang diatur ku batur tapi kudu urang diatur ku Islam gitu nya da muslim apana ari muslim teh subjek orang yang mengerjakan ya jadi objek we ieu mah dek pemilu nu diarah teh umat hari nu jadina kafir gitu Ahok danganelkeun umat non muslim nama yakin moal menang da terbatas sabaraha persen Jakarta non muslim tapi nu jadi sasaranana umat hari umat Islam nyeun pamimpin non muslim pan teu meunang ya ada di Indonesia cenah ieu mah di Indonesia ge sarua we heula tah urang mah kudu kadinya ngitungna sabab eta jelas konteks ayatna nya la tattakhidu auliyaa dan al kafirina
aulia ulah ngajadikeun maraneh ka jalma kafir sebagai pamimpin. Matak maneh nu kudu jadi pamimpinna. Subbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Ari calon pemimpin kudu nyaan atuh jadi orangna nya. Kudu siap tahan bantingan, ilmu nu luhur, bastotan fil ilmi, jembar ilmuna. Wa bastotan fil jismi, mana seterek atanapi stabil awakna gitu. Ya, aya sirah hade awak lemah. Aya awak hade sirah lemah. Teu kurup eta teh nya calon pamimpin mah kudu dua-duana mendukung baik fisik ataupun psikis. Ya, mental jeung pengetahuanna teh kudu nyaan. Kitu tah. Oke, itu sangat besar harapan jadi pemimpin anu betul-betul bertanggung jawab. Itu contoh seperti Nabi Daud mah beusi ge dipilih gagah atunya ngarti kana sagala bahasa boroning bahasa manusia bahasa hewan ge kaharti gitu. Nabi Daud bener ngobrol nanti jeung manuk ya jeung sato teh mana nului hal tersebut teh kasaha ka Nabi Sulaiman sehingga ia menjadi orang tersukses terkaya di dunia. Tina naon mimitina? Tina ilmu gitu. Dan Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman dua generasi anu menguasai dunia. Tah urang ge umat Islam teh kudu kitu. Ya, dicontohan baheula ku Nabi Daud. Ieu mah sakola abongnya teu mayar sahayang hayang. Mas santren abongnya teu mayar sahayang hayang gitu. Tapi mana duanana kudu nyaan saimbangkeun antara pengetahuan agama jeung pengetahuan dari agama masalah dunia gitu. Dunia teh bakal hebat, bakal hade, bakal makmur, bakal sejahtera lamun diolah ku jelema-jelema anu punya kemampuan dina ilmu agama gitu. Tanbihun katilu nyaeta nu jadi ciri kana fiil teh saupa litaswi iya khusus kana fiil mudhari saupa mah sabab ngagaduhan maknana kur hiji nyaeta lil ba'id artina jauh saupa ta'lamun alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun kalla urang kitu cenah ya saufa ta'lamun ke maneh jaga dina poenan kiamah kanyahoan itu ya mun tadi nyaritakeun akhir zaman di zaman Kanjeng Nabi waktu nu deukeut eta teh sabab ukur nepi ka poenan kiamah. Tati kiamah kaditu mah bahasana ku saupa. Lain besok teko deui, besok ning besok. Get non? Pageto amat cek bahasa legeg mah. Ya, pageto amat. Artina dina waktu nu jauh. Ya. Nah, fil mudhari teh boga makna eukeur jeung bakal datang. Ieu mah nyaritakeun nu bakal datangan jauh pihartieunana gitu. Tanbihun catatan peringatan makna sin sareng saupa dikumpulkeun dina qaidah
wasinutan pisutadulul qoriba wasaupatas wipun tadulul baida gitu. Ari sintan pis eta nuduhkeun kana mana deukeut. Wasaupa taswib ari makna saupa taswib eta tadulul baida nuduhkeun kana makna nu jauh. Kaharti piraku teu kaharti mengacung di para kata. Kaopat cirina fiil teh ku ta tanis sakinah ta awewena anu pae. Ia khusus karena fi'il madi. Contoh qomat hindun. Qomat geus nangtung saha hindun nyai hindun. Hindun teh awewe gitu. Maka di dia di cirianana ku tak tanis. Maksudna tak awew as-sakinah anu pae tak nate ya. Setiap kalimat anu bentuk taknis di mana eta kalimat adeganana dina fi'il madi maka lamun papangih jeung kalimat siga kitu eta dibere taknis tak kawewean anu pae. Qad qomat ya. Nah cenah gini eta bet qad qomatis shalah eta mah diharkatan JR sotenan kusabab kaharupna aya alif lam teu bisa ngumpul paeh tilu ngajajar ta alif lam maka didinya dibere pertolongan ku harkat kasroh ya gitu sehingga dibacana qad qomatis shalah gitu. Asal nama qad qomat as-shalah tuh teman-teman mana geus ngadeg as-sholatu nyata sholat itu arti tanyakeun ari teu arti teh rugi ngaji teu arti mah ngan terkadang ieu tak tanis sakinah teh diharakatan kalawan harkat arido artina harkat anu anyar. Tah nu bieu dibahas contoh wa qalatil yahudu laisatin nasara wa qalat al yahudu atawa qalata ieu hukumna hanteu naon-naon tegasna hanteu matak ngarobah kana hukum ya kusabab cek tadi mana kayaana darurat papangi jeung alif lam maka dibere harokat anu kasroh eta teh asupna teh disebutna harokat aridoh harkat anu anyar dakeur henteu butuheun mah teu diharkatan waqalat jeung geus ngajablog saha al yahudu yahudi kitu mun dibaca harfiah mah ngan kusabab dibacana ieu disambungkeun maka wayahna dibacana diberi harkat wa qolatil yahudu qad qomatis sholatu itu artinya eta teh karana cek pelenggeran wala tadurru taharruku ta'nisa li ari diharokatin henteu jadi naon-naon harokat taknis mana liari diharokatin karena nganyar-nganyar harkatna cek sacenah cek qaida wala tadurru ta'arruqut taknis nisin li aridin ka qaulin qolata hanteu matak naon-naon harkat ta anyar-anyar
kita itu awewe dua itu nya. Tapi takna taknis sakinah dipaehan qomat hindun qad qomatis sholatu ya ari qomat mah tadi hindun da eueuh masalah dibacana teh biasa we qomat hindun lamun aya alif lam ka dituna di antarana atanapi tuduh kana makna sejen maka eta jadi qolatil yahudu qolata gitu. Arita tanis sakinah teh disebut tak ciri kawewean sabab ciri kawewean eta ya opat hiji kusabab di akhirna make tak tanis anu tak tanis aya dua hiji tak marbutoh ya marbutoh eta teh marutoh seperti Fatimatun ya aya tak anu maftuhah nyaeta tak anu dipatahkeun qolat ya tadi Fatimah qolat nu tadi mah ku tak marbutoh nu ieu mah ku tak tanis ya gitu eta sarua hartina tuduh ka awewe tak ka awewean nya aya nu ku ta marbutoh anu ku ta maftuha ceuk tadi teh mana di antarana tak tanis sakinah ya tak tanis sakinah tuluy ayeuna eta tak tanis teh eta ciri tak kawewean teh aya opat nu kahijina ceuk bieu ku sabab di akhirna make tak tanis ya ciri kawewean teh nu kadua ku sabab di akhirna aya alif taknis ieu ge ciri awe ari taknis teh awewe nisaun ya taknis muannas disebutna kadua ku sabab di akhirna aya alif taknis alif taknis oge aya dua kahiji alif taknis mamdudah kadua alif taknis maksuroh ya alif taknis mamdudah nyata alipun qoblaha alipun kulibat hiam jatan alif mamdudah teh nyaeta alif anu samemehna aya alif terus kulibat dibalikeun qolabat ya hiam jatun seperti sohro asya eta alifna teh alif taknis mamdudah alif anu manjangkeun ari mamdud teh tina naon madun hartina panjang alif tukang manjangkeun sohro asya gitu nu kadua alif teh nyaeta maksuroh nu kasebut alif taknis teh nyaeta alifun layinatun alif anu mana gawena ngalemeskeun henteu radikal henteu frontal ya henteu kasar tapi lembut lemah naon deui gemulai lemas ya henteu kasar mana contoh hubla dunya gitu ya hubla tasi iya rengkolna teh eta teh mana nuduhkeun kana asal alif
itu dunya itu eta teh alifna alif layina. Ciri keawewean nomor kadua teh cenah cek bieu eta alifna alif tanis baik alif tanis mamdudah atanapi alif tanis maksuro nu katilu ciri keawewean teh nyata ku sabab kalimah anu tuduh kanu goer akil atanapi kanu goer ukola disebut papiler nama ya karena cek pelenggeran wa ghairu akilin yunzilu manzilata taknisi hartina ari goer akil nu teu gablegen akal eta manggon dina tempat muannas gitu ya seperti tutuwuhan seperti sasatoan atanapi mana kalimat-kalimat anu dina bentuk taknis ya salian ti manusa eta disebut goer ukola apalagi lamun kana bahasa akalunil barogis ya akalunil barogisa gitu ya itu ciri keawewean. Katilu ku sabab kalimah jamak salian jamak mudzakkar salim itu kaopat merenya kudu nama tadi teh bener opat tadi teh ciri awewe teh aya opat karek tilu eta kaopatna poot teh kaomekeun tah omekeun ku pulpen we entong hayang di naon fotokopi deui no YG candi bayar di fotokopi deui segala pulpen teh omekeun lah yes. Nu kaopatna ku sabab kalimah jamak salian jamak mudzakkar salim. Mana di antarana karena ieu menurutkeun Syekh kaul jamak sari. Ya, kaul Syekh jamak sari. Anu ieu Syekh jamak sari teh baheulana teh boga akidah mana Mu'tazilah. Boga anggapan mulia keneh malaikat Jibril tibatan Kangjeng Nabi alasanana nu mere leuwih hade cenah tibatan nu narima al yadul ulya khairun min yadis supla gitu. Nah, eta alasan sederhana kaharti tapi di lain pihak dijawab deui nah ari ka Sidratul Muntaha malaikat Jibril beuteung ngilu wungkul Kangjeng Nabi gitu ya. Nah, eta jadi jawaban ternyata masih mulia keneh Kangjeng Nabi daripada malaikat Jibril. Kade dina hati malaikat Jibril tetap mulia ya. Ngan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mulia keneh Kangjeng Nabi gitu. Nah cenah di dieu disebutkeun ciri keawewean dina bentuk kalimah jamak salian jamak mudzakkar salim. Dari jamak mudzakkar salim eta mah jelas jamak lalaki lakina jaluna ya. Tak berarti aya nu disebutkeun jamak muannas salim ya. Gitu. Tah pangna disebutkeun jamak teh sabab di mana jelema main rurug eta teh cek bahasa legit mah teu henteu ayeuna naon
mun cik urang teh mah lain gentle teh henteu laki lah gitu nya. Henteu laki. Gitu. Tapi mana main rempugan gitu. Harita Sejamasari diriung, dirempug ku ulama sa Mekah. Yen Jamasari punya akidah nusalah. Cek Jamasari punya mah keberanian satu-satu atuh cenah sok dek ngadu argumen mah. Lain ieu main rurugan cenah kitu. Kan pada akhirnya Syekh Jamasari di akhir hayat tetap kembali karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ku sabab jelema pinter akhirnya jadi ieu teh sebuah kaidah dina bentuk jama'. Inna qaumi tajamma'u wali qajla tahaddasu la ubali bijam'ihim kullu jam'in muannasu. Kaum pada kumpul ngomongkeun arek mateni tapi kami teu mirosea sabab eta awewena gitu. Salam. Oh ini satu ya. Ya. Doroba Zaidun Umaron teh iya. Kenapa ya? Mau sekarang? Iya. Siap. Dari jalannya? Iya. Sampai jam 10. Ya, bentar lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya gitu tah. Main rurugan mah, main rempugan eta lain gentle, lain lalaki na awewe cen gitu mah. Maneh mah dek kacai wae, dek micen kudu dian. Padahal di zaman teh eueuh nanaon, aya oge nu maneh dipiceun. Mani kudu diabring-abring eta dek kacai saurang nu ngajajabkeun 10 urang. Asa kacida eta teh asa leuwihnya awewe ge lain gitu. Awewe ge lain eta teh borangan disebutna teh. Ari borangan kudu diperangan nya sabab eta panyakit eta teh. Puguhna naon der di aya-aya. Jadi we aya. Ade. Jadi maneh ieu teh mere ajaran ka urang. Ulah resep, ulah boga rasa ketergantungan, tapi kudu mandiri, percaya diri. Terus ayeuna berdikari bahasa legegna, berdiri di atas kaki sendiri. Hadapi permasalahan ku sorangan itu ya. Ulah aja ketergantungan. Gumantung mah urang kudu ka Gusti Allah. Dina bismillah ge pan kitu urang teh. Bismillahi tawakkaltu alal gitu. Sabla wala wala quwata illa billah. Ieu mah dek kacai wae diabring. Komo mun dek mangihan musuhnya gitu. Wah, meureun teu sapleton mah. Itu musuhna hiji gitu. Ieu mah eueuhna naon geus ku 10 pon dianteurna. Gitu. Hamur ieu teh hamur parab gitu teh hamur buruh. Mun teh mah 10 urang ngadaguan nu saurang beneran. Anteur cenah ke bari udud cenah. Sabungkus beak sehari teh. Sabatang ewang nungguan anu sorangan nu kercineten anu sagenterna
disebut teh sageprakan beak sabungkus naon keur merangan kasieun wah rugi atuh gitu mah. Ada nu nganter teu daekeun itu di buruhan mah sudi aing kudu nungguan nu keur eta teh. Oke ajar nya. Jadi lamun kitu cara teh disebut awewe ge lah lain nya kitu cek bahasa Syekh Jamasari mah kullu jam'in mu'an nasun nusok abring-abringan sok main durugan mah eta teh awewe nah cenah kitu. Tuluikeun ari ciri fiil eta aya 4 dikumpulkeun dina qaidah. Kumaha pokna? Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'ita nisin ma'at taskini wa ta'ata mutlaqon kaji tali wanuni wal ya fi alan nawaf ali bita fa'al wa atat wa yaf ali wanuni ak bilan nafi lun yanjali kitu tah ya eta mana nu disebutkeun bab fiil nya tah saeutik deui kagok lah. Qauluhu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul harfi ya. Bener teh dina eta na tingali najurumiyah teh wala dalilul fi'li asa naon da wal harfu ma la yasluhu ma'ahu tingali di dinya aya baca eta tuluykeun wal harfu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, berarti eta omekeun salah ya salah cetak. Bagi rob ya. Wala dalilul fi'li. Itu kudu bari dititena. Dalilul fi'li. Eta omekeun eta tulisan salah. Tadi baca teh yakin pan maneh maca bener gitu salahna yes jeung ari juz kalam harap eta ma perkara layas lu nu teu mantesan mahu sarta eta perkara teh naon dalilul ismi cik dalil isim teu nyeni wala dalil pilih begitu penjeuk ayeuna naon dalil fi'il gitu dina harap nya ari ciri harap nya eta hanteu narima kana ciri isim nu 4 teh tadi jeung teu narima kana ciri fi'il sabaraji 4 deui tadi teh nya gitu tah cirina harap mah nya eta adamiah teu kajeueung teu kadeuleu teu katingali gitu nya adamiah teh teu kahar ti teu aya maksudna nya kitu siga maneh nya aya catatanna wungkul ngaran ari jelemana teu ngaji disebutna teh wujud kana kal adam nu kitu teh aya catatan nama tapi eueuh jelemana gitu. Nah, eta harap teu narima kana ciri fi'il kana ciri isim jeung kana ciri fi'il teh ya sakumaha cek qaidah
wal harfu lam yaslulahu alama ilan tipa qabulihil alama itu ta wal harfu lam yasluh lahu alama ilan tipa qabulihil alama babul i'robi wallahu a'lam bis-shawab. Bima lam tana rabbi alina fakina wa faki alana wa qarabatilana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqa amanna abitawasul kupangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembar